Kumaha naon eta kikitun. Oh nyauran bapak aja tong kitu ah pamali Cek, cek, cek. spesial kamu papa hajat. Penting harita basa kuring jeung manehna waktu patu keur carita mere janji jeung supaya rayeuna Bapak hajat nu pinuh ku kaendahan mikasih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup babarengan Allah hanjakal nikmat turiat teu sangka beut bisa pegat horeng miuni balebat nganukur matak timpelat teu inget ku hariganeun asih kuring dipikan tanyangka geuning mileungiteun horeng apeuting panungtungan wah galak dialungkeun peuting harita anu mawa kabagjaan kaasih jeung mihema hese maaf palerkeunana lila pisan rek janglarna nyeri perih salamina panutana geuning teu sangka horeng rek ieu jadina alah naon kapayun Kang Agus naon eta kumaha naon eta kikitun. Oh nyauran bapak aja tong kitu ah pamali benang kabeh cenah. Aduh cep johe waas nah gagaro Bapak Walin can tadi wes awas galak peuting harita basa kuring jeung manehna waktu patu keur carita mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan mikasih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup babarengan kitu wae hanjakal nikmat turiat Bapak hajat teu sangka beut pikir pegat tuh Pak hajat horeng miuni balebat ngan ukur mata tibelah asih kuring nu dipikan tanyangka geuning langiteun
Horeng peuting panutung sing ati-ati peuting harita anu mawa kabagjaan kitu tah hari bahajat ka dieu teh kasir jeung miheman hese mah palerekeunana lila pisan rek janglarna nyeri perih salamina dua anak ngumpar lamunan hayang hirup babarengan anjakal nikmat durian tesangka betisah tega horeng miuni Cek. Heup heula. Kakak, contohan. Pas kena atuh teh. Oh, asih bener ulang kuring nu didikan tanyangka geuning leungiteun horeng peuting panutungan Gerakanna di paok. peuting harita Lah juga kitu. anu mawa kabagjaan kasir jeung miheman sesama palerkeunana Saya. Iya ucing. Contohan. Cingpas contohan Kak. Saguriwal. peuting harita Awas. basa kuring jeung manehna waktu patu bercarita mere janji jasubaya Eta. nu pinuh ku kaendahan ngeunasi memungkaran tuan mal bener ini Ai tadi teh kumaha? Ai tadi teh kumaha? Nu minta lagu teh Bapak Hajat. Bapak Hajat Mana eta tadi namprak waktu dibere ente Pak Hajat ngarecehkeun heula ka itu karunya. ka Jayanti Ya orang mana deui teuing mana aduh Gusti nu agung. Sok ngegak heula ngomong heula. Alah. Cek aing oge. Pak Hajat kieu tuh. Pak Hajat teh kan tadi teh tos ketinggal ngeupul. Efek tuh leos ka ditu. Tanya heula kanggo anjing sabaraha. Merek kepala nabungku 2. Yang kedua Maun babad we eta mah. di bawah. Eueuh di dieu mah Hong Kong. Pak Hajat asa teu walatra. Teu walatra kumaha? Tadi kepimpinan Abah Adis nyawer. Kabudak ngalagu nyawer. Ka maneh? Ari ka adena anu pak-pipek sakitu. Wah, kok tidak nyawer? Acan ngadoa we, cing ikhlas. Urang pan datang ti Bandung ka dieu teh lin hayang saweran. Henteu di dieu cing sumpah teh teu hayang saweran. Hayang naon? Kan hayang aya we jang meuli kuota. Taroskeun heula Bapak Hajatna teh saha? Hah? Bapak Hajatna taroskeun heula. Pak Hajat. Oh iya beres. Saha namina? Hah? Saha? Taroskeun heula. Pak Hajat namina saha Pak Hajat? Oh. Saha? Batman. Ai mana gelo ngerakeun sia teh? Sok tanyakeun bisi teu percaya. Ibu bapak mugi diwalar saha nu kagungan hajatna saha bu? Tuh sia teh. Saha? Ai make kasopanan mah Kang Ahmad. Wah, lain ah. Lain. Jadi ke Ahmad. Ini bau ngomong teh. Lila tik tutuang ya teh. Ya penting ieu bapak hajat teh alhamdulillah panginten dieu teh wengian anu pamungkas panginten nya. Leras. Tos sabari dinten saurang teh tos 3 dinten. Penuh 3 dinten. Bapak hajat karesan istri anuan ngurang kalihna. Ya. Saha? Itu tuh. Ling. Tadi abi linglung. Eta mah linglung jalan. Oh linglung jalan. Kalian disaksen ku pala betik
kantor urusan agama. Oh, berarti Bapak Hajat lebih gitu. Naon? Bapak Hajat lebih. Lain Bapak Hajat lebih, Bapak Hajat boga budakna duwi kawinkeun disaksi ku palebe di kantor urusan agama. Gusti Nu Agung eta nyaeta. Naon? Bapak Hajat ngawinkeun Batman. Mana kala beuki ngawur ngomong. Naon kumaha maksudna? Dengekeun atuh mah taksing dengar kos lain budak mora wae. Saya teh kalangan ku topi atuh da. Beungeut tapi ka buk tapi ka hejo sia. Atuh ruhyat lakbat disebut tadi. Bapak Hajat nikahkeun putrina disaksi ku palebe di kantor urusan agama. Oh. Naon? Pak Hajat. Heeh. Markiran tadi jeung lebe. Jadi Sajauh-jauh. Manya Bapak Hajat markiran, inti nama Bapak Hajat dikawinkeun ka lebe tuh jadi aing kabawa gelo. Jadi kabawa gelo sia teh. matakna Bapak Naon? Hajat Naon Bapak Hajat? ngawinkeun anakna Heuh, tah bener. ditikahkeun ka lebe. Salah pokoknya mah intina Bapak Hajat syukuran ke Allah Subhanahu wa taala arehing putra putrina parus sareng saya di istrina. Bener pisan. Mana apal maksud jeung tujuan Bapak Hajat nikahkeun putrina tapi ka hiburan ambil triuk poe tilu putih. Henteu le. Teu apal? Teu. Ieu Bapak Hajat teh cing cirining beunghar. Benar benghar. An Pak Hajat lain harti beunghar loba duit tapi beunghar ku kanyah jeung ku kasih kanu jadi anakna. Anjir. Lain anyir, amin gitu. Tah eta amin bakat Amin. bunga. Bakat tingku bunga. Amin tak gitu. Maneh hayang beunghar model Bapak Hajat. Nya hayang atuh le. Loba duit. Oh nya komo. Boga motor. Nya kitu le. Boga mobil. Nya komo deui. Lega kebon. Eta nu dipihara. Loba duit. Hayang. Ponok umur. Ulah wakat le. Budak masih kada leutik. Alhamdulillah. Yuswana mah hoyong panjang urang doakeun sepuh sadayana. Mohon. Mudah-mudahan cep angga dipanyangkeun Yuswana. Amin. Kalayan diponokkeun napasna. Sarua keneh atuh. Ulah, pokoknya mah cing cager bager sehat Eta. walafiat. Oke disarkan ku gede rezekina. Tah eta amin. Ya ngomong-ngomong soal panganten, mana hayang jadi panganten? Hayang deui le Mana aslina. kabita ku panganten? Kabita pisan. Hayang kawin juga panganten? Nya hayang atuh. Kira-kira na dedeg pangadeg juga maneh payu ka awewe. Naon seuri? Tong sombong le. Naon? Negen tadi di Ciwidey tepi ke ragek 30. Naon? Anjing. So, rajin aya nanya aku gogog. Jeung wanian ka kolot kieu le. Oh, keur kieu mah kolot naonnya. Ye. Amun maneh bareng pangantenan diuk ngareneng. Benar. Disayogikeun katuangan sakitu seueur kanggo panganten duaan. Nya heueuh atuh. Maneh menjadi panganten beuki kana sate hayam, Sate hayam jeung sangu alah. sate domba, Komo. sate sapi, Ih, komo eta. ci ente, Beuki, ci kopi, beuki, ci susu, eta cisusu komo. ci kieme. Eta entong atuh ciki embe mah. Ieu. Bari ge salila aya cai anu dihalalkeun ku agama jeung dari agama tong nginum nu lain-lain. Ulah. Maneh tara nginum ci kieme? Tara. Tara mabok? Tara. Gelut? Tara. Sirik? Tara. Bidik? Tara. Jail? Tara. Aniaya? Tara. Salat? Tara sok. Ai maneh gelo. Naon? Ieu ai tar sok teh aya tara aya osok sedengkeun salat teh kawajiban ke umat Islam. Di mana-mana ge ieu le salat mah kawajiban. Yakin salat teh? Kawajiban. Zakat? Kawajiban. Puasa? Kawajiban. Jarak ke Arab? Kawajiban. Dulu kana butuh? Eta kawajiban. Nalang kana susah? Kawajiban. Merkosa me? Eta kapoekan. Kamana karep Ulah dibeja-beja merkosa embe atuh le Belengkung bari nage teh hirup mah kudu bener we segala embung ai parba salah daek da urang mah heuras jelemana. heuras naon Heuras? Henteu heuras. urang ngahibur sate acan para penyanyi Ya. sate acana urang degerakeun rasa kadeudeuh ka kabinga oge puji syukur alhamdulillah urang dinaungi ieu tiasa nyobadanan pangulon Mas Saiful Hajat Bener pisan. karasan Gumasep Saprakanca tiasa nyobadanan Wah, Gumasep gitu ai ya. ai kedah nama Gumasep teh ka Malaysia wong ieu teh Nah teu jadi. karasan di Malaysia teh aya nu ngonang dek nanahaon jauh-jauh mending we ka dieu anu dibayar. Nya teh heueuh we gitu. Nu bener lah. Urang ya. hiburan ah. Hiburan. Sia. Main bisa nyanyi? Henteu. Gelo ai seuri semajikan nu pede nya. Aing teh. Tapi cukup sakitunya. Aya lah sakitu. Ih. Teh pucuk aya kena ujang. Wah, Siap. sia. Urang panggil. Naon Mana ngen sean? Jiga Mang Adis tadi. Kumaha? Urang panggil artis. Panggil Haji Yayan Jatnika. Man Haji Yayan. Minangkana. Udah aku Haji Yayan bukna galing ponok. Di mana-mana Haji Yayan mah galing muntang jeung galing panjang. Bejakeun ngiring bingah Haji Yayan. Apal tadi ke ngiring tuang we hungkul. Sa? Haji Yayan Jatnika. Oke. Lagu naon?
Kuma urang we engke teu kudu tatanya tertelepek teuing. Apa nari MC mah kudu iya kudu jelas detail. Sok bejakeun. Bejakeun Yayan Jatika manggiring kaul. Siap. Ka Bapak Hajat teu kedah repot-repot Mohon. ngongkosan. Ah wios teu kedah anu. Mohon. Iya padahal mah wios Mung ngiring kaul hungkul. Iya siap Yan. Oke. Nah gitu. Yayan mah geus beunghar teu kudu diongkosan. Kudu ya mah teu kudu beunghar, teu kudu beunghar, teu kudu diongkosan da geus dibayar. Panayagan. Sok. Siap. Judul laguna mangke kumaha urang. Siap Yan. Iya. Aduh si Yayan ngajak emosi. Engke urang nyanyi maneh joget. Siap. Laguna engke anu rada ngebeat. Tah gitu. Siap. Sakali deui ka Bapak Hajat hapunten ngiring bingah. Gitu. Siap. Bilih. Ira hari abi pada capek na atuh le Yan. Ade aingnya. Adanya. Eta le Yan. Sanesnya capek nyarios. Ah nyarios saya mah bakat tingko emosi jadi kasar. Urang salaku manusia wajar silih bejaan bisi maneh poho bisi Oh maneh wah kata anjing. urang kabejaan. Naon bejaan sih supaya demi Allah ya gara urang Sok. Hah? Bejakeun panggil Yayan Jatika. Siap. Palawargi sadayana kieu nya panginten uak tos wengi ieu urang panggil Yayannya anu sok ngalagu mapai jaran sarboa. Aya cipareng ngemse sia. Naon? Ngemse mah di Gampang Adis. Kumaha? Pargi sadayana panginten mohon karesana ka supingan bintang tamu. Oke. Mohon Widian panginten pasihan waktos urang haturkeun we Kang Owe. Yayan Jatika. Satur lini mah kieu nya Pak RT nya. Aya abdi teh kabangsatan. Syukur Sia atuh. teh laporan nu lain-lain. Oke. Jan, oke. Siap. Lain oke. Aduh, aing. Kumaha? Wartoskeun. Yayan Jatika bade disada di dieu. Iya beres. Sada. Yayan gede darah tinggi nya Yayan mah geus amak sia teh celana rangsak. Walah, ulah kitu Sok. Ngomong we kemana karo. Oh, ada kumaha atuh rek teu ngomong kumaha da hese. Bahasa Indonesia bahasa Sunda. Bahasa Indonesia bahasa Sunda ai bisa mapek dek bahasa Inggris ge. Alright. Bela dududu. Eta bahasa Inggris. Alright. Oke, baiklah para wargi sadayana yang saya hormati dan saya segani. Alhamdulillah pada wangi ini kita kedatangin artis bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia? Kang Haji Yayan Jatika. Hampura. Kumaha? Yayan nuju hareeng tuh. Aing harus bebeakan kusaha digantina. Digentos we. Kusaha? Ku Ujang Darso. Oh siap. Aduh, hamputan sabadana para wargi, para penonton kumargi Yayan Jatika nuju hareeng. Urang gentos wae ku pangarsana Kang Ujang Bungsu Darso. Asik. Hampura. Ujang teh keur nganyang ka mitohana sana. Aduh, eta bintang tamu bisa gantang-ganti kieu kumaha tuh? Ku Cep Abil we. Abil. Oke. Anu laguna Kapalang Runtag. Siap. Kapalangnya sia teh. Nya. Aduh, punten ya. Kang Ujang nembe nelpon ka Abi aya wagelan saurna teh dialihkeun ka Cep Abil. Ya. Aturan Kang Cep Abil Jatika. Alah. Naon deui? Ka dieu. Hampura Cep Abil nuju sibuk nuju skripsi cenah. Jantan teu tiasa sumping ka dieu. Anu puguna saha we? Tetulus we atuh da eueuh penyanyi sia. Palawargi sadayana kumargi penyanyi sadayana nyeri beuteng ieu hiburan atuh urang cekapkeun dugi ka dieu. Wah, teruskeun. Ayeuna maneh Siap. peragaan. Siap. Maneh cocokna dina koboi maneh mah. Wah, Bintang silat. aslina? Heeh. Tadi ningali gerakan anak kot parigal. Heeh, sok maneh minantang maneh lip sync heula urang nu ngomong. Tadi geus omeh aing mah. Lip sync. Hah? Lip sync itu ukur pepeta teh nih Heuh, ngomong. ti ditu ku daun. Urang nu ngomong siap. Iya beres. Dites. Awas ngajerit ya. Oh, wow. Telat. Manya saya teh wow tadi geus dimangkukna ieu kokon karek kitu. Wow. Telat cing pas wow. Aing kieu budak mara teh. Kieu akibat acan. Akibat beubeut tina jamu teh. Wow. Eta. Wow. Wow. Mo.
Tong kanal teh ipis teh. Wow. Cerita ngomong Cina dek silat. Wow, hang sing hong hang jing tong patong cing bang 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 ting pang Cuman ini. Atos haban we kitu aing kabita. Acan. Kumaha cek Dedi atuh. Dedi Irama adi terekna. Kemana daek we ngomong teh. Saya enggak mah. Wow, kau sing kau cipu. Sila. Mana tanya ke ahli silat. Buka kamu silat. Kumaha? Taktik najong kumaha. Kumaha? Lamun najong lah dibuka hitut ngaberebet. Di kumaha tuh? Didengkek saeutik nyiet. Sekali deui. Nyiet. Acan. Siap. Aduh, untuk inget aing Siap. Mik nalaan. Oh iya beres. Tah ieu poho. Silat. Wow, kau ngomong heula. Cuk silat mana mah. Sok hidenganan mana mah. Kumaha urang atuh nu ngatur. Wow, kau sing wow. Sing tok patong ki. Bang. Penting. Sorry. Saya nu seuri ka saya angga nyai. Wow, sing. Silat. Gerakan. Kalah beki gede siapa? Ulah dikitukeun. Dikitu ka hareup ngek. Ya ka dempet dikitukeun mah nyamelenge atuh sateh prepet. Salah atuh. Kudu lurus. Kalau dipengkolkeun ngek. Siap. Wow, sing. Mana mah gerakanan dipengkolkeun wae. Beki gede. Kurang cocok mana jadi pesilat mah? Cowboy. Charles Bronson. Bronson. Tah eta Tuh, kejong Bronson. iya. Caritana cowboy nyokot kuda ieu kanang kuda ieu. Mana? Kuda. Dah, geus kolot teh kieu. Naon? Begitu disebut kandang kuda, mana itu mason? Minangkana. Oh, Minangkana. Tak ieu. Budak tigaledug teh. Aing teh ya 3 Teu ngarti bobodohan. Sok. Siap. Cowboy, cokot kuda. Teka mana imana ruhyat? Manya saya teh cowboy yuk belenyeng we. Manya aya cowboy juga nu sok di kabupaten. Kumaha? Saya teh cowboy atuh. Tong make kenal. Siap. Naon? Sia teh tong ka jero. Aduh, ceuk aing ge ngadoreksakeun anjir. Iya di dia. Iya we asal action mah tuh. Siap. Eng. Kamana jang warsa? Cowboy. Ai mana teh dengar kalau kurunyo. Kelo. Manya ya Charles ya teh. Ah, eta. Naon? Teu gisik. Eng. Mane? Aduh Gusti, mun main di laut moal katulungan. Main di laut moal katulungan sia teh. Kontrol eta sareti teh kanang kuda. Geus dihakan hiu sia teh mun main di laut teh kumaha? Ya. Jalan. Naon? Aing gegeran le, tong tarik teuing santai we. Maneh teh budak ngora, manya sia teh seuri kuda wae sieun.
Komomun ku pamajikan siapa ku seri kuda wae sieun komo ku pamajikan aing banget geheng ku pamajikan mah taluk pamajikan atuh lalawara teuing eng Jang Dadan siapa ya aya tong dengdek teuing si anjir tah gitu geus buka cek urang mah ya aduh anjir tepuk tangan para penonton kanggo Lanak Leuweung cakot kudana lapan kudana naon eta bujur nama teu kudu liwat teh sia teh wayah kieu nyabak bujur kuda maro kumaha bujur kuda tumpakan bilangan heula 1 2 3 4 5 punten ka Bapak Hansip aya bangsat nyungkeun di kepung sia juga siap 1 2 3 iya jelok alah maknya kaliwat sia teh tingali naik kuda mah ieu teh merengkang kuda lain kieu juga loncat tinggi ya edan saya tumpak kuda dina naonna montongna bujurna mun niat mah aing ge hayang ngatongongna hanut sia teh sok teu naon kuda atuh da kuda can dimandian sama ya jeleng hop jeleng aduh Gusti ya ya mudun tos Asep tos tong segala digugu teuing pestolna Kak kudu main pestol pesmol mawa pesmol piragu soboy itu mawa pesmolnya di mana-mana coboy mah mawa cesmol angkat tangan Tangannya diangkat gitu. Ada ampun le. Cekel kumana edan tumpak udang selapkeun heula kumaha tangan pestol tidid papangi si Asep jeung si Udan aduh kade ulah galak ya ieu can diabarkeun tumpakan kudana tembak naon eta iya nyamperkeun oh atuh perlu keur ka karate ya boy tapi duit ya mah meni jadi enak ti saha ieu pahajat pahajat nah pahajat tukul ibu hajat teh aya saya teh doakeun heula pahajat alhamdulillah sing enggal ka Arab deui atur nuhun kanggo Bapak hajat didoakeun ku sim keuring sing enggal umroh deui amin sing enggal naik haji deui sing langkung beunghar sing langkung beunghar sehat panjang umur oge ibu hajat mah moal waka can ka dieu doa mah teh kudu rata ka salarea doakeun urang dieu cing baleunghar ari eta mah kanggo orang di sing barareunghar we ngarabere duit ka abdi teu kudu loba-loba ting sapertos kieu we 20 orang nya ai ibu hajat kumaha ibu hajat mah ke di cancel heula sugan we ken abeuh jaga ka dieu deui di ibu hajat PHP-keun duitna PHP-keun nya maaf atuh duit saweran teh dipapekeun di urang anu geus-geus ge burut amit-amit teu hayang teuing aing yang ora keneh kudu burut mah kelaanan ke pamajikan kumaha nanyakeun nah cenah aya wih tigi Cianjur teh burut gede sabut iya amit-amit teu harayang teuing pek we teh mah ulah kasar teuing hernia gitu nah
kasar mah hamplas we. Atuh beki heran. Aduh, sini tan. Ya, tumbakan. Oh, dah atuh nih hek ditungtut. Acan, siapa mana? Aing. Aing baru amon. Siap. Puntennya abi mah gegeran. Tumbakan kudana. Nya maaf. Ya. Ha. Tembak. Acan. Iya kan heula kontakan heula. Tongnya teh jika mimiti dar make tenaga sia teh. So. Ya. Tembak. Lagi. Selapkeun. Ngeus beak sia teh. Asup ke Allah awas ya. Sieun. Awas. Sia mah gagah apa yang jadi piceun wae. Kedahna tadi nyobian. Dudas ya. Apa latihan heula? Sok taekan kudana has. Has. Iya beres lah. Hah? Ah itu menyeterek naon gitu. Siap. Tewa. Taekan kudana hat. Iya, 1 2 Ya. Oke, has. Acan ya tuh kuda heula atuh. Tembak, siap. Tak. Tak. Naon eta? Wai. Naon? anjing peot kieu. Ah, ada ketiirisan. Jiga cireng atah ngagoreng. Lihat atuh. Naon eta? Granat. Wih, siap. Edan eta modar kabeh orang dia. Ya udah dididiskeun ku urang. Boga urang ge. Naon euy? Genah kumaha? Naon? Ningali. Ulen tuh. Sia mah jaba leutik jaba budug. Budak ngora ti ka kitu anjir. Sok, cabut. Aduh. Si anjing. Aing teh kolot sia. Sugan teh bobodohan. Rasa strawberry. Siap. Tong dikodok deui. Pan geus di luar caritana. Ha bener dikodok. Ya. Siap. Up. Moal. Sip. Ay mari kitu wae kumaha. Nembak teh, beakeun jadi beakeun. Pogo. Si teh urang Cianjur emang na pemborong. Naon? Beakeun kabeh si teh. Kagok. Meakeun kepanasaran. Naon? Hajig. Kelo aja. Cuka nu anyar ngeuman teh nih. Ya. Iya. Nah jadi telepon aja. Awas. Alah. Granat jadi telepon edan mana mah. Palungkeun.
Nya ka jelema doraka mah hoream ngahampuran ge. Siap. Biar aku gerana gitu le. Halusnya. Nggak usah orang ngahibur lah. Mana nyanyi ya jadi sinen. Ya beres. Jadi sinen orang jaipongan. Nona. Jaipongan orang. Abi sinen. Kumaha laguna? Nih. Suarana sakumaha? Hah? Siap. Sinen. Aing euy. Cik cepengan heula. Nah ditiung. Eta basa di tilaman. Padahal mah keur usaha mah we kumaha-kumaha ge bae we. Anjing eta nurutan aingnya. Iya, tilamna. Ai tilam di Garut, ai diuk di Bandung. Oh, eta nu pindah nya bong nu gelo. Dina lap Asep. Dina lap. Lain lap ikat teh. Sok buru. Tah, gitu sok diuk. Naon? Ganjel le. Budak nyolok meureun. Bae setelah. Tah gitu. Sok. Kumaha laguna? Wet rajet contohan. Nada awewe lah, nada lalaki. Bencong we. Ulah naon? Nada istri. Rumah tangga sakitu lalakinya. Ru rumah tangga jeung manena. Ieu juru kawih beneran mah mending robah polana. Rumah sakit Immanuel. Di dia mah wah resep rumah sakit Immanuel. Aya ge rumah sakit Hasan Solihin. Ina ya ge. Rumah ini akan dijual. Ah eta mah kasandaku pangabutuh. Abi naon jadi naon Abi? Wios juru kawihna Cingogo. Naon? Calana bodas culametan. Rumah tangga jeung manehna geus teu ka acan. Iya siap. Oh gitu. Ya, lain. Tah gitu alok. Kumaha? Alokna kumaha? Tenanaon. Acan. Kesinen. Tosinen namanya babaung. Langsung siap. Rumah tangga jeung manehna geus teu ka itung lilana. Di bujangan jeung perawan nepi ka geus rayana. Alok tenanaon. Lain tenanaon aing dijajak. Da apalah tuh da urang mah juru kawih. Beda pagawean. Kotor. Tong gantian, urang mah tong nu bagian dijijek heuh. Anger. Sugan tedek bagian dijijek. Siap langsung acan. Nah, eta anjing di Rumah tangga jeung maneh. Nah, si eta keur ngalagu ditoel langsung ngariwut langsung setruk. kolot aing ieu. Kolot. Siap enggak? Langsung enggak? Enggak. Halo kurang. Rumah tangga jeung manehna geus teu ka itu ngadilana. Ti bujangan jeung perawan nepi ka geus
teu luas. Sendoraka ka kolot. Nyanyi atuh teu meunang. Nya. Jeung di Sabatu. teu meunang balas dendam. Hirup mah ulah dendaman. Anu balik anu balik. Pajat teh teluas kolot kieu ge dijejek teh sendoraka. Gerakan cing sageun. Siap. Sok siap. Urang alokna teu nanaon teu nanaon. Siap langsung jadi. Jadi urang alokna teu make nanaon deui. Henteu. Sakitu we teu nanaon hungkul. Iya. Rumah Jadi, tangga Malah yang kata-kata. langsung tong iya dah langsung. Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitun lilan ti bujangan jeung parawan nepi ka gesreuk. Gancangan. Halah teu kuat pieu gue rek jejek ijih. Rumah tangga jeung kembali ke asalnya. Oh, teka kemot. Rumah tangga jeung manehna geus teu hitung lilana di bujangan jeung parawan nepi geus rayana. Apa? Mal bener. Ngeskeun baik. Pada mawa milik. Ya. Iya, nyuhun ka tepuk tangan lah Kang O, Kamang Pele sareng Kang Angga anu parantos nyerengan. Eta-eta geus para pangrawit.